Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur nu maju warung nanya nanu gering, batur anu maju usahanan anu pengek, batur nu kabeli mobil nanya nu ngap-ngapan, batur anu kabeli di mobilnya anu di opnam. Iya karena hasud nu kos kitu. Iya teu meunang aya nikmat di batur haju yang kelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Waris sombong, udah kos gitu baik untuk tentang kototeng. Ya Allah, mobilnya jeung nyanana dibeli ku aing, kabeli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon sih saya teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Kercarita puasa gitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Ka Allah bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede abdi nun coba sholat dah, periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata sholat taraweh ta. Hayang naon dah sholat taraweh ta. Coba hayang kaing apa hayang kalem? Hayang kalem. Ku saja baca hayang kalem na. Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana kadinya. Tah, ieu jelema taraweh. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alem tah. Cokot ka pimitohaeun lah. Ana mah teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu, heuh ka seuneukeun. Dikanarakakeun. La illallah la ilaha 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 illallah la Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allahu a'lamu bimuradih. Wa dharulan pada ninggal sira kabeh utruku tegese pada ninggal sira kabeh zahiral ismi ingkang zahir saking dosa atawa ing dosa kang zahir wa batinahu lan kang batine ismi alaniyatahu wasirrah tegese ngedenge ismi lan samare ismi wal ismu lan utawi dosa kila iku den ucapaken apa azina yaiku zina wa kila lan den ucapaken apa kulo maksiatin yaiku saban-saban maksiat innal ladzina ing satuhune wong akeh yaksibuna kang pada ngausaya ladina kabeh al isma ing dosa sayujzauna iku besok bakal den bales ya ladina kabeh fil akhirati ing dalam akhirat bibakanu kalawan sabab barang kang ya ladina kabeh yaqtarifuna iku migawe ya ladina kabeh yaktasibuna tegese ngausaya ladina kabeh. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم
ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wallahu a'lamu bimaradi wala taqululan aja marangan sira kabeh mimma saking barang lam yuzkar kang ora den tutur ismullah paran Allah alaihi ngatasé ma bi anma takalawan enta mati amma wa taden sumlaya ma la isbi ghairi ngatasé aran lian Allah wa illa wa ilamna asluk taksis dan lamun orana ngambah ingsun sadaya ikilah iki taksis pamadzhabahul muslim walam yusami fi amdan wa nisyanan bahwa alalun baga utai barangkang yang melewi mazhab kang muslim lan ora nyebut ya muslim bing dalam malema maha wa nisyanan lan lalali bahwa maka utai yang mahalalun iku kang halal kalau Ibnu Abbas ngucapin kaul sapa Imam Ibnu Abbas wa alaihi asy-Syafi'i lan iku tetep ingat kaul Ibnu Abbas utai Imam Syafi'i wa innahu alaysatuhunna ya uklu ayl ulaminu tegese mangan saking ma lapiskun iku yak dipasako khurujuna mayahilu yaiku metu saking barang kang halal yang wa inna syayatina lan satuhune pirang-pirang setan layuhuna iku yak ingagoda aywasisuna tegese ngagoda ya syayatin ila awliyai maring pirang-pirang kang dan demeni dening syayatin al-kufar tegese pirang-pirang kafir liujadilukum darapun entah maduan ya awliya kuming sira kabeh pitahlilil maitati ing dalem ngahalalkeun babatang wa in ata'tumuhum lamun manuti sira kabeh hum ing awliya atawa ing kufar fihi ing dalam dalilil maitah innakum ing satuhune sira kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh. Saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna zina mabok ngabunuh eta nu kitu ngaranna kabair aya deui dosa teh dosa sogoir neule awewe noel awewe eta mah sogoir tanu kos kitu geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir wari instruksi ti Gusti Allah hade kudu dipatuhi ku urang kudu ditengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan aman urang tina bebendu Allah subhanahu wa ta'ala cik Gusti Allah wazaru zahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wazaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin dosa zahir tayane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeul ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeul ku urang nomor kadua dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal
di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan, ieu kena sanksi hukum haram tetap di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan caknya halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh aya. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh nu kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah di mana kiai tah? Di mana lah pokona di tah beta di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku baki kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun gunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah ku ari ambalaya unggal perumahan. Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat. Masya Allah. Maka turunlah ayat ini wa zarul zahiral ismi wa batinah, tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan ku mata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sagoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah
nunita salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampukeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah ka Allah bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salat dah periksa malaikat periksa ku malaikat teh salat tarawih tah hayang naon teh salat tarawih tah coba hayang ka aing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalem na ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana ka dinya tah ieu jelema tarawih liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah cokot ka pimitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu mah seuneu heuh ka seuneukeun dikanarakakeun batin da batin naon deui asod batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahana anu bengek batur nu kabeuli mobil nya nu ngap-ngapan batur anu kabeuli deui mobilnya anu diopnam ieu gara-gara hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeuli ku aing kabeuli kabeh eta ngaranna sombong tah kos kitu tah bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna boga naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wa zaru zahiral ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah nu kadele ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah suki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun nya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa henteu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kahalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok didijak sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureuh tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi siap diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia dalah kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain deuleuh sia mah halal daripada aing neuleukeun batur ayeuna lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal dek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajnabiyah ulah di urang mah teh hesepan ku ari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya nama make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh
sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat tetep mereka tutupan coba diurang mah Masya Allah tuh hese aja udah pakai jilbab aya ge jilbab sakit sapotong rada deres guys ai ieu ditutupan ai ping-ping ke mana-mana dia kumaha deui coba ieu geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuariba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae kiai teh si tolol ka mana bae ja kuariba dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neula aurat ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon gitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ke arah batin asal neuleuh gelis atuh aya sir asal neuleuh goreng cak teh resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teh becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang leuleuhna naon ge aju kada leuh bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tah kok mau teu make sorban sakilang make sorban bae cak hate urang seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang Masya Allah encan cili encan kebelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kebelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kebelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban kitu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pan geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusa lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ta ustad ngeboncengan si Mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aja ti dieu ti handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godom eta kan
kudu piceuna ieu penyakit-penyakit batin neuk kumaha miceunana aja nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teresep pan eta mah ngaranna syahwat ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu. Tapi rada dere ketika manggian sakit tuh baik mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep baik ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang ngeuleuh di kota nya parutih nya bagus nya laluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun urang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu ayo coba ya sabaraha ribu jelema tek ceuli anu kos gitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah mah bagus amat jata akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantak ka resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina Masya Allah yes ya tinggalkan di urang mah ya bab aurat bae di Indonesia ya mah di Indonesia jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada diris rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa orang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya irungna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur toab kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toabna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarengan urang jeung urang takron yang hideung beran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu heuh sugutan teu hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum jeh kumaha tanu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa toab mantak nu bagus mah tutungkul we toab teh urang peureuh bari babacaan atau babacaan onam lah teman tadi dititah
sapira doa menta geus we teu kudu atau baca Quran, baca sholawat. Ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh. Malah masuk nutur-nutur. Saya nutur, nah lumayan cek nya teh. Keur toab lumayan. Encan sae. Aja geus beres urang di masjid yuk baik ye. Pantitah neulekeun Baitullah, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta. Keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu. Sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat Bancung eleh Baitullah ku irung. Urang ieu muter ka dieu. Aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui. Baitullah na teu kadeung. Eta urang hese, Masya Allah. Matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid. Jumaah geus henteu. Kita mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin. Tah ilah huwa zarurul ismi wa batina. Tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad, pangkat kiai mah rada deureus, rada bisa rada, encan aya bisa mah rada. Tapi pelebah batin mah hese jasa. Ria teh, ujub teh anu tadi dicaritakeun teh Masya Allah sakitu hesena. Dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu. Latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu eusina sakitu tadi. Nah ieu nu hararese mah kos kitu. Nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae etana wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese sakalinya Gusti Allah dek manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna dek dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji, puasa heula 40 poe. 2, kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiko. Ngusruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti, instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun. Kitu bae abdi mah Gusti, teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril. Dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, dek dibawa ka mana? Teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Dek dibawa ka mana? Dek kumaha? Henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail, mawa ke buruk, naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana? Henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dieu. Turun cek malaikat Jibril, turun. Salat, imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung Rasul ngamakmum di tukang. Dek nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana? Henteu. Beres naik. Cek malaikat Jibril, ayo berangkat ka luhur, naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana? Henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, man hada? Saya ada Muhammad. Apa geus saya ieu instruksi? Geus. Saya ente ana Jibril, aya teh di barengan Muhammad. Geus dibere izin? Geus. Naik. Kangjeng Nabi na ditanya henteu. Kangjeng Nabi mah nanya doang, aya teh saha? Aya di mana? Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana? Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu. Ulah hayang kapanggih jeung Allah, ai salat henteu. Tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Woi, dohor. Moal aing mah moal dohor geus liwat aing mah dohor. Syariat mah kos kitu mah. Aing mah geus datang ka hakikat. Waduh. Ranteh habak. Bebeutkeun.
lain kita beda. Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayangan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah kula mangan datang ka dieu dong cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang teu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek sidina Ali anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap kuat mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya. Nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata
mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neule kuari nu dideleukna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neule nu dideleukna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neule ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid kita kudu di masjid tabakos gitu mah di jalan di mobil terus baik orang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat taping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolol lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pakai neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh dihareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu itu mah Allah bae kadang-kadang orang waktu ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagalana naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gede dak sulingna teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah godekeun aduh presiden urang boga gitar mantep jasa masyaallah suling aya dinyana gitar aya dinyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti
di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa. Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana. Zaru zahirul ismi wa batinah. Mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese. Hiji-hiji terus ka sungut, terus ka beteng, terus ka dubur, terus ka kubul, terus ka suku. Hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae. Duh, ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti. Anu ku abdi di lengkahan tanah-tanah Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti. Besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura. Ta eta teh lain di masjid, keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna. Engke lamun terus-terusan bakalna bisa. Engke lamun geus bisa urang jadi ahli, lamun geus ahli tobatnya jadi makom. Mulai urang boga makom tobat ngaranna. Nah, di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang. Tak astagfirullah. Urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi. Nabi mah maksum moal aya dosa, urang mah jelema biasa. Aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha. Sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa. Ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Teh wa zahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia. Ya Allah ya Rabbi, urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya baka pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibalas ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibalas eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibalas ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah. Nah iyalah sayujzauna bima kanu dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho boa isukan dicabut nyawa boa minggu hareup dicabut nyawa boa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun. Tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikeke geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sangadan di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh
jauh kene teng 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 kabelan eta itu bang sing ada yang sare pae berarti teh sebab bobogaan ini sekajakan pae tah iya barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jaya nu handap ge huis huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa. Ya Allah, ya Rabbi, ajuneuleuh ka pamajikanna. Nah ini, nu dihandap huisan tuh. Wah, itu tanya-tanya. Lain cobain lu. Wah. Nu kos kitu mah lain kudu ditanya, pake. Si dirina hebat deh. Tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos. Atuh maning ibadah. Konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7, kacai jam 8, tawa jam 9, duha lah. Jangan semal kebal deui. Salat duha 8 rakaat, usolli sunat 2 rakaat, ulah 8 rakaat sekaligus. Dua rakaat Allah. Tenang. Panggil ke orang anak orang. Itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys. Emang abang ka mana? Abang mau kembali lah jeung sekolah ieu. Tapi tetap bagi 2. Sia ngalaksanakeun store ka aing. Deres tak sakitu geus deres. Kana aing hirup keneh. Ah, guys, jadi geus plong. Guys, betul apa urusan usia. Sawah. Aing mah ibadah bae ka Gusti Allah. Beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa mah kolot gas maghrib baca Quran atawa baca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cenah kiai eta sih di kolot mah geus papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin engke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin orang ya Allah guys kolot-kolot nyambongkok pandanggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui pan teu kudu ditanya sama ku malaikat ka resepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang dibang baluhan TV paling ti kuari papegatan jeung TV. Ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus aing mah mendingan HS we geus lah udang-udang jam 12 Isa tak insan dia. Ikir cerita wazaru zahiral ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin. Mentak ieu hese ieu pelebah miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko. Lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau mun geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu Taman dina ilmu torikot makos gitu. Lamun urang mikiran kana kangeunahan bae, urang bakal terus bae terlena. Kudu kumaha tuh? Nah, urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cekali torekat mah. Kudu mikiran naon kaluarna. Hatina kaluar kumaha? Eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jore. Ih, daging hayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat, tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar. Nah, jore amat. Naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh. Mulai tak urang moal rada moal pati hayang. Mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya. Di sisi akur teh sebenarnya mah.
orang mencari ilmu torekat teh kos gitu. Jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat najala eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir torekat main limbah. Nyai mah ahli torekat ngalimbah. Geus ku guru torekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh dituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan ai torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah. Ai partai? Nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat haju nyana hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besinya penasaran tidak datang ka dieu. Dek kumaha dia diajak dahar ku aing. Salah teh gos itu teh tah. Mawani. Tuh manda ku ari mah ahli torekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru torekat mah ngaranna mursyid. Geus, beres. Menang sabulan teh dipanggil. Sia murid aingnya. Ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia ku kan aing guru torekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru torekat teh tampiling murisid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru torekat mah kos kitu aja eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama kasubur kena abad guru torekat kos gitu ya salah bae guru torekat teh layana di stop gelanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun besi kaburu paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendu nya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sia guru torekat belon deui bae. Di hayangna ka nyana bae ulah ka batur. Ih jelema tolol. Coba tak hese da nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana. Jadi zikir itu berarti zikir biasa bae heulana. Nah, ieu maksudna naon? Ieu tatitahu wa zaru zahirul ismi wa batinah. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah. Ieu nu hese ieu. Masyaallah. Capek jasa udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka min rabbis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamu alayka zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan hati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu pala tu urang nu mamaca nyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu enaon ieu panitia da teh horenganan amplop poho mobil tidak ada barang amplop oh iya kiai hadena ge can berangkat cek cenah teh iya ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya hawan jasa
nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum atqal atqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum askal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peting tilu peting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah starter ge langsung togjer teh mah itu saya pemuraqabah ngan hese nah ilah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktek coba supaya urang rada beda hirup urang renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu naon napa Quran eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di diri nama kebetah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beja tanyakeun eta si abuya nyana sorangan bae nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sareng terus udang salat deui terus kitu bae jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat mantap imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunan eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos kitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana? Itu jangan pan proposal, ayah pan koneksina, koneksina. Si hayang emang, atuh hayang waukeun atuh aing, hayu jeung aing, mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali, bau wali. Digusar digeser. Nah, ieu urang mah keur carita wa zaru zahirul ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan gelananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot epek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Ulah budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah kaing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawaddu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia lalu pasan baik ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah ka Allah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah
kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kudu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas ya tadi lagi embung aing maksudna lain kitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus terseupeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuweukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia na embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah nu mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubud dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batinah zaru zahirul ismi wa batinah Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah kurang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam.